Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Nepangkeun wasta abdi Alifia Zahra Rislianti ti absen tilu. Dinten ayeuna abdi bade mintonkeun dongeng anu judulna Babak Tarumanagara. Dina zaman baheula di wewengkon Jawa Kulon aya karajaan anu disebat Karajaan Tarumanagara. Karajaan ieu teh diadepkeun ku salah sahiji raja anu adil tur bijaksana. Ngan anu paling kasohor teh nyaeta Prabu Purnawarman. Prabu Purnawarman teh raja katilu ti Karajaan Tarumanagara. Di masa pemerintahan Raja Purnawarman, Karajaan Tarumanagara teh jadi karajaan anu kuat tur makmur. Prabu Purnawarman teh raja anu adil, berani, tur bijaksana. Raja Purnawarman teh miboga kawijagaan anu luhur. Loba kagiatan sapertos pembangunan anu diayakeun. Sapertos ngagali solokan Gumati sareng Candrabaga. Pikeun lancarna irigasi. Nu mata masyarakat teh sejahtera lantaran tatanenana jadi hasil. Prabu Purnawarman teh mindeng dibaturan ku para prajurit sareng para patih anu satia. Karajaan Tarumanagara teh bisa tegep sareng makmur lantaran dikakawasaan ku Prabu Purnawarman sareng pertolongan dewa-dewi anu dipuja ku Prabu Purnawarman. Sabab Karajaan Tarumanagara teh karajaan Hindu. Loba prasasti anu aya di Karajaan Tarumanagara. Sapertos prasasti Tugu sareng Ciaruteun. Karajaan Tarumanagara oge miboga pangaruh anu badak pikeun ayana agama Hindu sareng Buddha di Jawa Barat. Amanat nu bisa diambil nyaeta mun jadi raja teh kudu adil, sangkan rakyat teh jadi makmur. Sakitu nu tiasa abdi haturkeun. Bilih aya kata anu kirang merenah nyuhunkeun dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.